Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim salatan tanfa'u biha anatona wa ta'una wa man huzumil wabah wa mimma ad'u rabbi ya hayyu ya qayyum rabbana sibhana minal balai wal waba li khamsatun urfi biha aral wabai hatimah al mustafa wal murtada abnahuma wal fatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim salatan halba'u biha anna ta'na wa ta'una Rabbana sibhana minal balai wal waba li khamsatun uti biha aral wabai hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim salatan tanfa'u biha
anna ta'na wa ta'una wa man hutumir waba wa an mauti muja wa mimma adu rabbi ya hayu ya qayyum rabbana shif'ana minal balai wal baba khamsatun urfi biha rawabai hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima. Allahumma ya Allah sholli mugina paling rahmat bukti ala sayyidina kabusi abdi sadaya Muhammadin nyatana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng kakula wajina kanjeng Nabi wa sahabi sahabatna wa barik sareng mugi bacaan keberkahan bukti wa salim sareng kasalamatan. Sholatan kalawan sholawat tanpa'u anu nolak eta sholawat biha ku eta sholawat anak ti abdi sadaya atokna watokna karena penyakit virus tokun wa an hujumil waba sareng tina sumpingna penyakit menular wa an mautil fujaah sareng tina maut kaget wa mima jeung tina perkara adu anu nyuhunkeun abdi ngadu abdi robbi ka pangeran abdi ya hayu ya qayyum medat anu mahurib anu maha jumlah Rabbana nun pangeran abdi iksif muga nebikeun Gusti misalkeun Gusti anna ti abdi sadaya minal balai tina pirang-pirang bala wal wabai sareng panyakit nular li tetep kanggo abdi khamsatun ari 5 utfi anu tiasa mareuman biha anu bihim bihima mayungkeun domir itu kuno 5 ai biha mah kana khamsatun biha kuno 5 harral wabai mareuman kana panasna waba penyakit menular teh ayeuna ku panas al hatimah anu ngahancurkeun hatimah beda sareng khotimah khotimah mah puta deh khotimah mah hatimah yang menggelincirkan yang menggulingkan yang menghancurkan yang binasakan buktosna dunia al Mustafa hiji kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal murtada sareng Sayyidina Ali al murtada wa binahuma sareng dua putrana Ali nyaeta Hasan Husain wa Fatimah sareng Fatimah. Redaksinya ada yang wa Fatimah ada yang wal Fatimah enggak apa-apa. Dinaon setiap hari aya deui ijazah ayeuna ditiupkeun kana panangan maos Fatihah 1 kulhu ayat kursi kulhu palak dinas 5 eta ge. Bila mualif aya tanganna diangkat ulah luhur teuing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul hadim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tukeun usapkeun ka sadaya-sadaya kecuali eta. Baiknya pada subuh dibaca, pada maghrib mau tidur usapkeun kana salira. Mana tetap sapinah mah sanes ukur babak nu kitu sakit-sakit kayak pararegal nu karitu ge ku eta. Nu luhur mah teh doa nu diawas waktos Kanjeng Rasul Isra nuju diberi ku Jibril. A'udzu biwajhillahil karim bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'rudu fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar ila tariqan yasluku bi khairir rahman. A'udzu nyuhunkeun pangraksa abdi biwajhillahi kadat Allah al-karimi anu wa bi kalimatillahi jarang kalimah Allah at-tamat anu sampurna alati la yujawizu anu moal tiasa ngaliwatan apalagi melangkahi jauh-jauh daripada menginjak guna karena itu kalimah sempurna birun orang baik wala fajirun jeung tidak orang jelek min syarima tina awana perkara yanzilu anu lungsur minas samae ti langit wa min syarima sareng tina perkara awana perkara ya ruju anu naik pihak di langit wa min syarima sareng tina awana perkara daraa yang berdomisili fil ardi di bumi wa min syarima sareng tina awana perkara ya ruju anu kaluar min hati bumi wa min fitnanil laili sareng tina fitnah malam wa nahari jeung fitnah siang wa min tawariqil laili sareng tina perjalanan malam wa nahari dan perjalanan siang ila tariqan kajaba jalan ya truku anu berjalan di khorin dengan kebaikan ya rahman ajastukum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mana? Halaman 5. Terus ya Ali A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ha Ali aspar aspir saparoyas pir aspir gera init anjeun bisubehi kalawan waktu subuh wasoli jeung salat anjeun al maghriba kana salat maghrib ba'da ghiyabi syamsi sabada rusulukna panon poe
biqadri hal bisatin kawan ukuran meres susu domba. Fa inna zalika maka sanyanya eta nu ditutur min khisalil anbiya'i dina pirang-pirang tingkah-tingkahna para nabi-nabi. Oh iya. Alaihim muga tetep ka para nabi as-salat assalamu alaikum salamatan. Kurang isuk-isuk di waktu subuh salat maghrib sabada suruh panon poe akhirnya dikir ka Gusti Allah dengan waktu hanya selama memeras Kambing. susu kambing sabaraha jam tan pernah nya memeras susu kambing kan sapi minum tidak tahunya. Iya mah paling-paling lah 5 menit kita duduk sabada subuh, duduk setelah maghrib dikir ka Allah. Eta gamelan kitu teh gamelan sadaya para nabi. Tidak ada seorang nabi pun yang keluar pada subuh kecuali sudah keluar matahari. Dan tidak pernah para nabi suruh panon poe masih ada di luar ayam besok diumahkeun ya semuanya ayam diumahkeun ari nu bogana masih dan wudu-wudu acan dan kualana corona baheula mah nu panen moe pare anu di poe teh nu boga pare kudu moyan. Kita teguh supaya kita kembali ya. Bersatu kita untuk corona. Bercerai kita utuh kena ku corona. Bahwa lama bersatu kita teguh, bercerai kita Runtuh. bersatu kita runtuh, bercerai kita Runtuh. geus tibaralik bangsa tibaralik. Masya Allah. Tah para nabi mah teu aya nu teu kitu, sadayana ka kitu. Jadi mun urang bisa nurutan kitu, ya punya derajat seperti derajat para nabi. Hanya urang mah can gejel panon poe geus miheulaan ka mana sawah. Teu ka sawah molor anak masyaallah. Padahal mun ta salat subuh tuh dikir nepi ka gejel panon poe, tuluy sholat isra itu punya nilai ibadah haji anu makbul ya, tamah sempurna sehingga Nabi mengatakan tamah 3 kali haji yang dan umroh yang mabrur sempurna modalna teu pati loba angkatna teu kedah tebih teu melangku corona da aya di masjid. Ganjaranna gede tapi jarang nu kuat kitu teh. Di antara anu masjid di dieu ge nu berjamaah 2 jajar, per jajar 20 orang, paling-paling kadang-kadang sajajar setengah 30 orang berarti. Nu nya 1 ke 2 nu kita beli panggoy. Kadang-kadang geus keluar manten termasuk kuring gak pun kajaba menunutan kuat kurang bisa video panen kuat ai cengkat puduk nyeriok ya ali alaika mistika anjeun alaika mistik bisolatil jamaati kalawan salat berjamaah lain ulah berjamaah kudu salat berjamaah. Fa inaha karena sanyana salat berjamaah indallahi munggu Allah mah kamasyika seperti lempang anjeun ilal haji wal umrah tuh ka Mekah can ka Bedag ka tanah suci teu laek tepi ka Madinah jauh
sholat tuh berjamaah deh. Aduh. Jadi berangkat ke masjid rek sholat berjamaah teh kawas rek ini munggu Allah ya teh lain munggu jelema. Munggu Allah mah kawas jelema dinilaina ku Allah ini kemurahan Allah. Zaman nu angkat haji jeung umroh. Wa ma yakhrusu. Jeung teu aya anu kasengsrem. Teu aya anu banget hayang, hirsun teh. Banget hayang pisan. Ala sholatil jamaati karena sholat berjamaah ila rojulin mukminin kecuali jelema anu iman. Teu aya nu hayang seseleket hayang sholat berjamaah dicarek dimaksa wae. Hayang pisan nepi kalapar hayang sholat berjamaah. Layan nu kitu kajaba jelema anu mukmin. Qad ahabahu nyata-nyata geus mika cinta ka eta si jalma sallallahu Gusti Allah taala. Wa ma yajhadu jeung teu aya jamaah anu juhud anu mung pihak dina berjamaah ila munafiqun kajaba jamaah munafik. Lamun mung berjamaah eta teh jelema Munafik. nu nyarek berjamaah eta mah biangna munafik. Oh. Eta mah jenderal Munafik. nu nyarek berjamaah jenderalna nu munafik. Jadi RT kan kurang mah jenderal mah komo. Tapi embung ai jenderal munafik. Kode abgodo temen-temen lamun kalimah geus make kodna kod harfiah dinaon? Kan aya li tahqiq ala di lamun kana fil madi ditahqiq nyata-nyata banget kod nyata-nyata banget bendu Allah ka eta jamaah lamun jelema mung berjamaah mung anu nyarek Amat power bank. Nyarak Itu power bank itu tah sapengkeun eta tah. Buka pintu. Nah, itu power. Nah, beli. eta power bank. Power bank. Ada bodas. Itu kan kebodas ada kandungan ada power. Eta power bank. Bodas agung eta. Ini tapi saya buntutannya. Iya sih. Jadi lamun jama kasengsrem ku berjamaah teh jama mukmin. Nu sangat dipika cinta ku Gusti Allah. Qad di dieuna ge qad ahabba. Bukan hanya ahabba tapi qad. Banget tadi teh. Lain banget bako ya mah. Banget nemen. Hayang pisan. Ngaranna ge hiris teh hirsun, kasengsrem banget hayang. Tapi sabalikna wa maya jahadu jeung teu pati-pati mung juhud anti saha wa maya jahadu jeung teu pati-pati anti pihak dina berjamaah ila munafikun kecuali orang munafik berjamaah munafik. Kode abogodo nu nyata-nyata nu banget nu temen-temen nu sebenu bener-bener benci ka eta jama sallallahu Gusti Allah. Betul. Eta sanubani wani mengumumkan, melarang, Berjamaah. menyarek, menghalangi, mengentongkan, mengulahkan berjamaah di masjid. Sagede naon eta benduna Allah kan kitu. Sagede naon? Segede-gede. Geus geus make kodenya. Jelema nu embungna ge. Komo ieu mah lain leuwih ti embung nyarek ka batur ge. Mangkaning titelna munafik alabatan kafir munafik. Tempatna ge
Fidarkil asfal minan nar. Ada di bawah kerak neraka. Nal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Dan tahu kecilnya wa idza qamu ila sholati qasuku qamu kusala. Di mana rek ngadeg salat teh ngadeg teh bari kusal. Di anu tepati-pati kasengsrem ku salat berjamaah kecuali orang itu orang mukmin. Anu sangat dipikacin tak ku Allah. Jeung tepati-pati jelema embung kana berjamaah kecuali itu adalah anu disebut munafik. Bener-bener nyata-nyata sungguh-sungguh alangkah kacida dibenduan ku Gusti Allah. Eta kumaha nyarek pan gitu. Tuh tengah ini makajian kami jadi RT mah orang mah nyarek berjamaah. Ya Ali ahabbul ibadi ari pang dipika cinta na hamba ilallahi munggu Allah Ta'ala mahaluhur Allah ayam hamba yang paling Allah cintai abdun nyaeta hamba sajidun anu sujud yakulu nu ngucap pi sujudna hamba yang Allah sangat cintai paling dipika cinta mencek orang mah pang beri pang na pang dipika cinta geus pang teh ka ditu na model pang gedena eueuh sagedena eta pang gemrotna eueuh gemrot pang jangkungna eueuh ngalawan jangkung pang pewatna eueuh pang pewatna ieu mah paling dipika cinta nya eta hamba sajidun anu sujud yaqulu anu maca ngucapna sujudna fi sujudina mana dibaca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Heuti. Osok urang masuk naon? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sami ku eta Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mahi sakali ge. Apanya saliwat gitu nya? Robi geus apal, ini geus apal, dolam tuh geus apal. Nafsi apal, paghfirli apal, dan apal, fa innahu qomo. La yaghfiru apal, al-dzunuba apal, illa anta apal. Apa yang disusun, Pak Belit? Hah? Ya Ali alai kami tikajun di sholat duha kana ngalakukeun sholat duha bisa parire keur angkat-angkatan bori ini kamana we ka Cipata teu ka Cibodas teu ka Cidempet wah haudi jeung keur hadir keur limah teu ka mamana kade sholat duha fa inahu maka sana sholat duha iza kana panyadaman sok sholat duha ila kana di mana geus kabuktosan naon yaumul kiamat di poe kiamat yunadi bakal ngonang samunadin anu ngonang min paupi sapropil jannati ti saluhureun loteng surga aya protokol di ditu surga woi anu sok sholat duha kada dia antara duha mah teu ngadenge we aina lazina kanu yusalluna duha gitu. Aduh kumaha sorana mangga mah. Panitia teh ngogorokan bus hayo wae. Salutan. Hei. Hei. Aina lazina kanu yusalluna duha. Mana jelema-jelema nu bukti sok sarolat duha
Hulu gerak arasup marane kabeh mimba biduha tina pintu duha aya babud duha bisalamin aminin dengan selamat dan penuh keamanan. Wa ma ba'asa jeung teu pernah ngutus sa Allah Gusti Allah min nabiyyin ti hiji nabi ge. Dikawit Nabi Adam sampai nabi akhir zaman tidak pernah Allah mengutus seorang nabi ila wa amara. Kajaba jeung marentah Allah ku ka eta hiji nabi bi salati duha kalawan salat duha. Artinya tidak ada seorang nabi pun yang tidak salat dari mulai Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Ibrahim dan lain-lain. Semua salat duha. Boh nabi anu bagianana sa duniaon kos nabi akhir zaman. Aya nabi anu sakabupatenon nabi teh. Aya nabi anu sa RT-eun. Aya nabi anu sa imah-imaheun, ngeunahnya ka surga eta. Jadi nabi ngan sa imah-imaheun. Tugas saeutik sa imah. Kan ngurus pamajikan nabi. Nabi aya anu tugas ngan sakit. Kagua ka surga. Ya ali min karomatil mukmini eta tetep tina kamuliaan kabarokahan kanikmatan seorang mukmin jaujatun pamajikan muwafiqatun anu muwafiqah salihah. Kebanggaan hidup manusia orang iman adalah mempunyai istri solihah dibanding dengan apa-apa. Sehingga Nabi pun berkata, adunya kulluha mata'un. Dunia itu semuanya kesenangan. Punya mobil girang, punya motor girang, mau bangun baju baru girang, bikin rumah girang, nampak bahagia. Lain girang dihilir ieu mah girang mah gembira atau tapi wa khair mata iya ari pang alus-alusna kegembiraan, kegirangan, kebungahan almar'atus sholihah boga pamajikan sholihah 1,24. Amin. Nikung. Baju bareng. Aduh, kalah ajajang memanggil baju bareng. Ya. Di kita kegembiraan yang luar biasa punya istri salehah. Wa sholatu jamaatin kedua sholat berjamaah. Wajironun majubuna yuhibbunahu jeung tatangga-tatangga nu mika cinta tatangga kata jamaah. Geus dipikar sepuh tatangga masya Allah. Gering saeutik sarumpi ngariring. Aya beja rieut ge ngaleut. Jadi huntu marawa batu. Ya beja jadi beteng. Ngalut. Marawa. Daun jamuk. Makanya, jadi kesenangan yang paling utama 3 itu. Istri solihah, kajian gelis asal solihah. Karena jantung bari pinter kenanawan penting solihah. Ya, lamun pamajikan gitu, tong ka dikubur tanpa emah. Luka 2 sholat berjamaah. Itu untuk dunia akhirat kadek. Katilu tatangga anu balag. Cuma tatangga teh nuning we. Ramek we tatangga teh urang. Mitnah we. Kali entas ngaliwat pada berjai ponggoh ke Solojo pada ngaliwat ini. Pasluna dia pasal pisau min ngeunyakeun puasa mangkaning tereh. Qala ngadaukeun Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man sajama somanu puasa si jama Ramadana dina bulan Ramadan wajtanaba jeung ngajauhan eta si jama al harama kana haram pihi dina bulan Ramadan wal buhtana jeung ngajauhan bohong. Rodiya maka ridho sallallahu Gusti Allah anhu kata jama radhiyallahu anhu mika ridho kata jama rahmanu dat Allah nu maha rahman. Wa ojaba jeung ngawajibkeun Allah lau pikeun jalma al jinana kana pirang-pirang surga. Jinan di sini na janan beberapa surga yang manapun diperbolehkan ku Gusti Allah. Mangkanding tingkatan surga teh sabing bilangan ayat-ayat nu aya dina Al-Qur'an lebih 6.000 ayat. Kita orang bangun ka surga bagai tingkat nu mana? Al-Baqarah ayat leher. Ya ali he ali man sajama ittaba'a nu mengikuti si jama Ramadana kana bulan Ramadan ngikuti naon bisitin kana genep poe min Syawalin tina bulan Syawal kataba maka nulis Allah Gusti Allah lau si jama sauma dahri kana puasa sataun kulihi sakabehanana taun genep poe kaling usum loba kene perkedel anu tanggal 2 Keneka genep poe. Kumalamun boga kodoan sabulan. Ngodo heula sabulan. Engke ngodoan genep poe. Dina bulan hafid. Hafid ya. Sawa mah saya ngodo. Ayo rek ngomong mikir heula. Gara-gara konsentrasi jadi buyar. Grogi ya. Punten Ustaz ieu mah ulah dianggap euy. Paslon ye di pasal anggeus usah pasal kan. Di sodako tina munyakeun sodako. Olah ngadau Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ali-ali ana aulia Allah ta'ala sakrosna wali-wali Allah ta'ala lam yanalu henteu marangi henteu ngamareunangkeun henteu mararangi nalu mata aya nala gareng teh tina nala korin corona. Beda apaan lamun urang hayang ka surga Arjuna artinya ngarep-ngarep abdi Arjuna janataka sama janataka deh Arjuna ngarep-ngarep abdi janataka ka surga Gusti kan gitu cek Allah ngakan surga Patruk kan si Patruk kudu ninggalkeun anjeun bagon cepot karena kalacutan mun hayang ka surga tinggalkeun kalacutan segala pemaksatan tinggal dulu. Jadi kajian tuh sholat ya, siat teh masih siat itu sholat teh. Pokoknya asal bener we jelema mah. Asal bersih hati. Bersih hati. Tuh sholat tuh bersih teh. Nu penting mah bener jelema mah teu sameang oge. Aki alji teh bareto. Pasea uing ajeng aki alji ke bari nyiram dina di tali butongo di tengah dang. Jadi tiung ge teu nana penting bersih hati ya, Bersih hati. Patruk bagon. Tak aya semar teh tina simarud dunya. Simar teh pakuna alam maka sumor kuncung kuning bener boga di si togog tina togo pamaman togo wa asok wa asarol hayata dunya painal jahimah yal mahwa jama anu lacut kawasi togog mung di padepokan teh reka kota aing makanu beunghar nya
Pak Aman togo waso maksiat paninggalkeun padepokan teu salat berjamaah jeung Semar. Kumaha tuh? Wa asarul hayatan dunya kalah milih kahirupan dunya anger hirup mah jadi pagawe teu mah ditogo dinu beungar. Fa inal jahimah ya maka neraka jahim bagian. Ayeuna nala gareng si bungsu. Nala meunang go gareng babaturan. Matak si gareng mah beda bisa bahasa Jawa. Sebut nala gareng, nala korin. Aidorna tina dorrona selalu membahayakan kepada kita. Datang wes dorna, tos wes. Nah atuh kalah nguruskeun wayang. Selingan. Wali-wali Allah mah teu mareunang kabeh saata rahmatillah kana kajembaran rahmat Allah waridwanihi jeung kadion Allah bikasrotil ibadati kulobana ibadah jadi jaminan keur pantar wali mah nya urang mah kuloba ibadah ge lah mendingan tapi para wali mah tidak akan mendapat jembarna rahmat jeung karidoan Allah dengan banyak ibadah. Dalin dongeng atuh da ibadah para wali mah tina sapoe sapeting 24 jam nu teu elu nu berhentina paling-paling sajam. Sadayana dianggo dikir ka musyawarah tapi belum sampai karena mendapat rahmat jeung kadion Gusti Allah. Nya kunaon atuh walakinaluha jeung tatapina ari wali-wali Allah naluh mareunang hak kana rahmat jeung kadion Allah bisa khawatin nafsi ku berehan dirina berehan salirana teh berehan dianggo ibadah urang berehan kana naon awak kana nafsu CS nyatu ulin radio TV ngome HP pop dipapanjangkeun deui ini mung tinggalin HP teh. Kawe sewe teh HP. Naon deui tah? Wal istihanati jeung ngenteng-ngenteng nyepelekeun biduya kana urusan dunya. Aya urang nu kitu. Bereh ku awak. Berehan ku diri dipake dikir kanu maha suci bakti kanu maha suci sapoe sapeuting mana nu khusu dipake bukti abdi kanu maha suci bari itu pernah dipake maksiat kanu makawasa wali Allah mah boga awak teh kadua nyepelekeun nganggap teu pirang nganggap murah kana naon teh kana dunya teh urang ngarep gede si kurang dibere di 1 juta jeung dibere wiridan milih mana ah bohong pas bohong wiridan mana ingat teu percaya euy kurang yakin ah dua nono bisa kata cobaan dibere kuing duit 1 juta tapi kudu maca kulhu 1 juta sok regana na kan dikreditnya wirid mana ya sebab ai anggapan para wali Allah mah yakin awas sahabat on samam sapi itu perang bakuda wah gua tadi entas tabligh nu ditabligkeun teh ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafirin gitu dunia adalah buyan jama iman dan surganya orang-orang kafir didengekeun ku urang beduit teh manehna kudu tangarit ngaliwat Imam Syafi'i pakai kuda besar tinggi Australia kuda oge sorban ngamoy imamah segede ban
Vespa, jubah, kanal, 2 rangkap. Kuda nalumpah. Dipegat atau ku Badawi. Kiai eran. Waduh, mah. Rang. Kenyang kadalina. Kuda euy. Aya naon mun ceuk urang mah. Cicing itu yang megat. Turun. Lungsul. Tadi ngomong naon? Kadengen itu Imam Syafi'i. Cek ente adunya sidnul mumin wajanatul kafirin, surga teh buyan jama iman. Ente iman? Ya saya iman. Jadi kudu buyan. Iya. Kudu buyan gagah. Jeung surgana jama kafir. Aing teh kafir. Kawas kieu geuning, heuh siasa kitu di surga kawas kitu komo ke ka neraka. Aing mah di buyan sakieu komo aing geus leupas di buyan. Dijawab sakitu langsung ceurik asup Islam. Tuh tablek ge bari ngaliwat oge batur mah bebeunangan. Aing gogorowokan teu aya keun ariman jelema. Da sorangan ge gep. Saliwat langsung masuk ke Islam. Ngamuk tadi nama. Ngonyo teh dibuyan kawas kitu. Teu kami mah dibuyan ge sakieu. Kalau lain geus keluar alias maut langsung ka surga. Mane di surga kawas kitu pasti mangke bisa asupkeun ka neraka. Da lain ukuran duit jeung nanaon ngan hukumna jama iman mah dibui. Terus bebas nu dibui mah nya. Tunuh udang subuh dibui teh. Memperkahayang. Hayang nama ulin ayeuna oge. Kan sieun di we aman teh. Atuh kudu 2 kali di we aman. Anu teuing eta. Nepi ka dipoto pun dikrok sabar. Ya pantu hadir kamari. Ada aya WA. Di WA kemana ayo ngaji eta tuh di kroknya gering sampai teh silam. Tak kitu bali Allah mah istihanah kan dunya teh nganggap enteng. Barang murah dunya. Matak sapertos Imam Bonjo Imam kiai gimana di perang teh Imam Bonjo Kiai Majah sekali pangeran di Penegoro mah bukan hanya perang itu pergi berperang, uangnya dihabiskan dulu pangeran di Penegoro untuk membiayai perang, memberi bekal kepada yang lemah, yang mau perang semua dibekelin, habis semua hartanya. Itu wali Allah menepi ka kitu. Dia mau perang ngalah duit. Sekalian ngabagikeun corona ge geus dicopot duitna. Aya pembagian di luhur, aing jadi kesenangan itu. 100 asasi. Teu bisa tidur. Ya Allah, di mana itu guys? Ya ali-ali asakhiu alinu berehan qaribun eta deukeut minallahi tina rahmat Allah, qaribun deukeut mina rahmati tina rahmat Allah, baidun jauh min azabi tina siksa Allah. Itu ini bicaranya Rasul adalah di bumi Rasul ngondang Sayyidina Ali sebagai putranya mantu. Di rumahnya langsung dibicarakan ini. Cek Kanjeng Nabi Ali nu berehan